Sebuah kesederhanaan diselimuti kebahagiaan di tengah hiruk pikuk kehidupan di kota. Jika pidato aing euy, belah nepangkeun lembur kuring. Kami barudak Family Channel mengajak Anda semua untuk melihat kembali kedamaian suasana di pedesaan. Wilujeng nyakseni lembur kuring. Tah, iya si Adul, salah sahiji anggota pasukan Hudang Berang. Wayah kieu karek ngorejat euy. Sawah nyamper si ulah. Nyamper Uloh Saipullah. Tah, ieu CS na si Adul. Kamana-mana duaan wae jiga senal capit. naon? Yuk, ka mana? Sawah. Ya naon? Ulin wae yuk. Daguan Allah salin lah. Bro. Ini lah pada disalin. Kebayang sago kan ieu loh. Teh ya, bayang. Lah, pantau. Panci kade. Yuk. Ayo, senang orang mana? Oh, di mana kan? Di kucing. Dan yuk, malah mana? Yang pasirian yuk. Oh. Kumaha? Yuk. Kumaha Mas teh? Dia kumaha? Coba. Ya bisa. Nah, aya si Sadul pager kere muka ge kuat diterekelan. Jalan mejaan. Kontol. Lumayan lah jangan tingkat tuh. Dulu ya mana mah mincak. Yuk. Salam. Kamu mah ayo. Tah, iya si Ulil. Tara loba ngomong, judes padahal mah teh lalaki euy.
lieu. Di mana? Di mana meureun? Oh, maneh ah. Ayo. Lil, kenapa mana Lil? Kita nempo karena apa? Masa? Ayo, Juga itu. Bala, dia juga teh euy. Ngomong geus. Ese enak mah ah. Tah, ieu Mang Ihin. Hirupna beak ku ngurus sasatoan jeung pepelakan. Loba jigana tanahna. Ya. Runtah hungkul. Kayak petasan ya. Yang jairan Mang Ihin. Ayo. Den Mang. Mana Jang? Kamarana? Apa daya we? Oh, iya. Kamal sia. Bang kamal bisa gulak teh. Hulus tunjuk head sia. Bersambung. Tos heula nya antosan we episode selanjutna. Juga like, comment, and subscribe. Ain subret. Salah. Subek. Subscribe. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Tapisan dari eta ngobrol eta. Ngomong Ngomong eta. eta. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.